ingat aing obrolan gaib baheula kantos ngobrol sareng gaib salira mah kumaha kulan gaib jeung gaib nyararita kumaha teh singkar cewisna teh kulan gaib ka Rasul pangeran hei Muhammad malaikat teh eta teh gerak gerak pikat cinta ku anjeun syakur nu dipikat cinta di alam dunya tuh geuning ngan sing inget nu mikat cinta jeung nu dipikat cinta bakal pegat cek Pak Ustad Hilman ge ayeuna loba jelema anu ubud dunya wah kumpuk-kumpuk sok jang dualeun ubud dunya malahan nu diudag-udagna kapangkatan pada hadunya keneh teh sakedeung udah-udah kadudukan jadi diudag-udagna teh nikmat sakedeung aya nikmat nu langgeng dipapohokeun nikmat saliwat udah-udah saliwat we aya soal kapangkatan nu dunya keneh pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah kapangkatan anu dipewegah eta kabeh helas upayana tanpa hirup dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan anu kawasa dalapat sepuh ta eta lepat kaprahman wisate awan di